Bicara pokok bea sarang artos sarang ari bea sarang ibu siwa pamai beda ulang-ulang abdi ngandungkeun kewajiban sepertos sholat lajeng tadi aya permen dina permen sesaramina amis moal saramina pahit dina manisna urang bersyukur dina pahitna urang bisa aku naon asal lajeng aya artos silokana dan artos teh di mana urang kagungan rezeki karena kampung mah urang ulah hilap kasepuh terutama wargi-wargi sareng kapakir miskin dina urang terang biasa sedekah jariah. Kewajiban hidup berbakti ka sepuh teh aya mah kentos kana janten caroge sakumaha urang taatna oge kana janten sepuh teh aya mimpi dina janten caroge mah komat hidup adalah taat langsung taat kana janten caroge Gelis kalian itu kepanutan siang lagi gelis siang jauh cerita suci kata suci aku gelis buat suci
Disitu awal-awal kembali di tempat yang bukan saya oh ya kalau patah saudaranya sangat dan saudara saat rasanya umpamanya menangkap football 5 poin